Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun panglarisnya ye karya Ibu Enok bagian ka-4-nya. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawita. Kang Oding ukur neuteup dedeh ka budakna kitu deui pamajikanana hate mah ngarumas nempo kaayaan keluarga tapi kumaha ukur kanyeri anu minuhan eusi dada teu bisa wakca balaka ngedalkeun isi hate. Jang atau salse jang nuju dimake sapatu mak ieu teh buru atuh jang buru ceuk Nyi Oning nu geus siap rek mangkat digawe. Atos mak hayu atuh mak hayu Kang kuring angkatnya eta tos diwadahan sanguna keur bakal akang kawal kaleuweung engke ceuk Nyi Oning nuduhkeun bakal sangu dina keresek hideung di luhur meja. Kang Oding timbang ngareret kana keresek hideung gigireunana. Bapak abdi bade angkat sakolanya. Assalamualaikum Pak, cek budak amitan kanu jadi bapak. Nu bungsu nuturkeun lanceukna nyalam ka bapana. Waalaikumsalam jang, sing pinter jang, neng ulah rewelnya bisi dicarekan ku ibu guru. Si bungsu ungut surti karena omongan bapana. Jang ieu acis kerjajan duaannya sinamahi kalohor lamun geus uwi sakola bapak tacan uwi amangna di imahnya di imah nini heula ulah kacainya ulah ameng jauh kituna ngasongkeun duit 5.000 ka budakna keur bakal jajan. Si cikal ukur unggut nampanan duit teu loba omong sanajan dina hate watir bisi teu mahi duit sakitu kudu mahi ka lohor. Nya Nyi Oning geus siap catok geus dipake bakal dijingjing dina leungeun kenca. Gap kana ngais si bungku gap terus ngais si bungsu breng lalempang ti jero imah jeung budakna rek bentaskeun budakna ka jalan bisi teu bisa mentas manehna. Mak arek nyamper heula saha mah teh arek ka imahna wangkun ieu bareng mangkatna geus nyajangnya hati-hati di jalana tah adi jagaan ke kahade jang bisi aya budak nu bangor bisi aya nu galak ka adi maneh anyamnya mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jang hati-hatinya sanggeus kitu mah papisah di jalan budak lempang ka sakola Nyi Oning rek ka imah cangkun teu kacatur di kumaha di jalan. Nyi Oning nepi ka imah ceangkun. Cece saha kuring aeh ning atau siap maneh keke tungguan sakeuleungnya
karena hercai heula ye can asak meni kebal-kebal teuing maneh teh ye barudak geus diuruskeun kitu atos mangkat sakola budak mah maneh mah teu karunyaeun ka budak isuk keneh ieu teh ye acan dibuka meureun sakolana oge karunya budak dititah cameot di ditu ieu. Aduh kumaha tuh dace ngarah jongjon bisi kaberangan kuringna ke taya nu ngajak digawe deui hi ari maneh meuni kitu ke nya atuh rek nyicikeun heula cai. Nyi Oning unggut sabari diuk di emper tukang nungguan Ceengkun salse teu lila Ceengkun geuwat kaluar ti imahna. Hayu Oning urang mangkat atuh. Jung Nyi Oning hudang terus lempang bareng jeung Ceengkun saha wae nu digawena ce limaan cenah jeung urang teh limaan nya Ning baru ngadenge si Oding teh mau hayam nu ceijoh lain. Nyi Oning reuwas ngadenge pananya kitu geuning eta teh fitnah nu geus nyaliara ka mana-mana. Henteu ce kamari hayam bikijoh kahujanan nya dina handapeun dapuran cau digigir imah kuring majarkeunna mah kuring kuring diampihan padahal anak hayamna mah keur cirurut bae kabulusan dina dapuran cau ce kitu. Oh nya ari omongan jelema teh nya teu kaop geuningan dipaseaeun wae nu kitu teh jelema teh ye. Ce geus nasib abdi meureun jalma teu boga jadi kieu. Sa jongjonan Nyi Oning jeung Ceengkun ngawangkong sapanjang jalan dugi ngaliwat hiji imah agreng. Digigir jalan gede imah hade ti hareup digigir geus dipager geus rapi sagala-galana. Ce ari ieu teh imah saha ce asa karik ngeuh aya imah alus di dieu. Oh imahna si Udin ta teh salakina si aya apal teu maneh. Oh Kang Sudin heueuh hade milikna tah si Sudin teh maher usahana nya kana naon usahana kitu ce dagang sangu cenah di dituna mah taya saingan jadi we usahana teh lancar da taya saingan deui jaba proyek pililaeun deui nya atuh kauji sataun oge ku bibi bisa kajaeun kajieun imah kabeuli taneuh kabeuli sawah Udin teh. Aduh paingan ari kitu mah cek Nyi Oning hate asa kasuat deui naha bareto Kang Sudin teh ninggalkeun manehna kalah milih si Yayah. Ceug lamun ngajodoh mah jeung manehna moa ayeuna jadi beunghar cek dina pikiran nama ari dipikiran deui meureun lain jodona kadinya sanajan duanana aya rasa nu sarua pada micinta ari teu jodoh mah beralah diku maha. Itu tuh geus daratang batu teh geuningan Ning hayu atuh. Nyi Oning jeung Ceengkun terus turun kana galengan jalana leueur keneh ku Ciibun teu disangka ku Bikijoh aya di dinya. Aya jelema eta geuningan di dieu
gerendeng hate bikijoh adita nya antuk namah dasarua bae tukang kuli dina hate geus teu hayang aya pananya jeung bikijoh kitu masih heneg basa kamari dicarekan lak-lak dasar bareurang temen datang teh yeuh jika jalma penting wae maraneh mah yeuh cek bikejoh pikasabeleun ngomong kitu teh. Ih, Ari Sugan teh tacan datang geningan. Ih, Ari jelema kuli mah yeuh, isuk-isuk geus mangkat. Ulah nungguan panon poe moe lelet deuleu, panas. Beh isuk-isuk anggeus euy. Hah, moal baleg ieu mah nembalan jelema nu kitu mah moal aya tungtungna. Pikasabeleun jelema teh yeuh. Pikasabeleun pisan nini teh. Cek pikir Nyi Oning harita. Teu hayang pase ya. Komo jalma model kitu mah. Terus wae nunda bakal nawe di ditu. Saterusna mah Nyi Oning nunda bakal dina saung gancang nyabak paga wean muhunnya nuju ngaramet Oning nah maneh teh ngabaeud bae sia geuleuh ka aing geuleuh nah kitu rumasa pikasabeleun kitu ih samah yeuh ditanya ku aing teh can pernah nembalan nu bener Oning. Nya Oning teu nembalan deui bisi matak pasea di dinya jaba jelema kitu hayang menang sorangan nya Nyi Oning mah jeung nu sejen jongjon digawe ari bikejoh mah aya wae ngabaceo ngomongkeun batur ngagul pakaya nu boga batur Kang Sudin oge imet dicaritakeun. Tah sawah nu eta oge ayeuna milik si Sudin euy. Geus kabeli sawah cenah salawe juta. Geus dibeli salawe juta. Kituna teh sabari tutunjuk ka sawah nu gigireun anu keur digawean ayeuna. Hebatnya si Udin teh ayeuna mah. Heueuh atuh hade milikna nu kitu teh yeuh. Rumasa meureun kasundut bae kana hate. Ngadenge Kang Sudin ayeuna loba pakaya nu tadina teu apal naon-naon ngadenge carita bikijoh kitu mah Nyi Oning jadi apal asa beuki wae ngarumas kana nasib diri anu geus ngarumah tangga puluhan tahun jeung Kang Oding tacan boga naon-naon imah angger gubug reod rek rubuh kituna paninggalan ti ninina kitu oge can bisa ngahuda hade bilik-bilik acan sakitu geus bolong ti hareup ti tukang tigigir suhunan oge geus beak kurinyuh uyuhan terubuh wae uyuhan terubuh peuting oge kumaha meureun lamun keur sare imahna rubuh ninggang ka manehna. Nya Nyi Oning ukur bisa ngarenghap ambekan narima kaayaan hirup teu bisa ari kudu ngukur ka pangaboga batur mah da teu wasa nangtung mikiran pakaya bisi gering wae nya antugna mah bisa narima kana kanyataan.
Celi mih asa budeg ngadenge bikejo ngagul bae payung butut imet nyaritakeun pakaya batur rengse ngagul batur teh ngajajaleh ka batur terus teu di pikaresepna kitu goreng adatna bikejo teh digawe bari ngomongkeun batur ari nu sejenna mah ukur ngadangekeun wae tepati nganggep teuing sabab geus apal jelemana siga kitu. Wanci geus kadenge maju ka beurang panon poe luhureun sirah panasna kacida tarik mata kapehong azan lohor geus kadenge ti lembur harita tah geus azan geuning hayu geus gawena deuleu cek bikejo ngingetkeun anu sejen rikat wae manehna balik kanan gancang miheulaan leumpang ka saung hayang geura-geura balik ih kela atuh ye tanggung saeutik deui sabonyot teuing eta mah geus kadenge suara azan euy hempak wae maneh mah ye nepi rek iraha oge deuleu atuh anggeuskeun heula ye timbang saeutik deui kadinya geus atuh kun kin sakitu deui mah ye gampang isukan ku kuring anggeuskeun sakantenan bae ku abdi wae cek nu boga kebon kituna kapameng tuda nepikeun ka dieu nya saalit anu sejen masih keneh mapaikeun hanca bikejoh mah ngiuhan dina saung mereskeun bakalna rek siap balik nah karek adan oge can komat atuh ye karek adan geus rikat wae balik puguh pika sabeuleun jelema teh tate ya pika sabeuleun pisan kijoh teh geus kolot teh ye cek nu digarawe ngomongkeun bikejoh nu keur ngaso dina saung saanggeus kitu mah nengguskeun hanca bring wae nu digawe ka saung kitu deui nyoning nu teu tadi teu loba omong nuturkeun nu sejen saanggeus meresan bakalna terus baralik dibarengan jeung nu sejen ning budak di marana maneh teh budak oh tadi mah di titah ulin di imah ninina bisi Kang Oding tacan balik ka imah bisi arulin jauh ke nianganna ka mana jaba ayeuna mah loba culik ieu ning ih amit-amit atuh ce amit-amit geus nya geus nepi mah buru teang budak maneh asa ngilu watir kuring mah anya ce bade saanggeus nepi ka lembur ngaliwatan deui imah Kang Sudin asa ngarumas kana hate asa lebar nempo sakitu imah agreng kalahkah dikosongkeun nya ce asa ku lebar nempona imah agreng geus hade dikosongkeun ari imah kuring mah sanajan rek rubuh oge angger we teu ditungguannya nya hayu atuh nu boga imah teh alus deui aing geus alus teu dicicingan ku nu bogana nya dasar nu beunghar eta teh ari ku teh mah atuh usaha di kota sanajan imahna alus di lembur tara di tempatan leuwih milih nyicingan kontrakan sapetak di kota
tibatan imahna nungges hade. Padahal mah aya budakna teh geus bujang deui malah cicing jeung mininina meureun nya. Aya budakna geus boga bujang kitu. Aya anu geus SMP sakolana erek ka SMA malah ayeuna geuning geus boga nu bujang geus sabaraha taun ngarumah tanggana kitu. Sapantar budakna we meureun da harita teh hibur geus reuneuh teh heula cenah nyi. Oh paingan atuh ari kitu mah cek Nyi Oning sabari unggut-unggutan kituna. Paingan atuh ninggalkeun kuring. Aduh sing horeng teh geus reuneuh geuningan teh heula si ayahna. Gerendeng Nyi Oning inget basa keur bobogohan baheula. Taya hujan taya angin Kang Sudin ninggalkeun di rina. Ning itu budak maneh tuh keur ulin tingali cek Ji Engkun sabari nunjuk ka budak nu keur ulin ngadu kaleci. Enya geuningan Jajang Neng hayu geura uwih atuh. Budak ngalieuk ku asal sora indung ge. Si bungsu mah lumpat muru ka indung ari sucikal mah lempang lala unan. Mama anak emak nu bager anu penter rewel teu tadi di sakola. Budak gideg langsung nangkep hayang gerak di ais. Ma acisna seep ma seep atuh ma seep. Da si Neng mah jajan wae. Ujang mah teu kabagian jajan ieu teh. Naha atuh teu babarengan geuningan Ujang. Bisi teh cukup mak. Kumahanya lamun ceurik hayang jajan. Ke Ujang nyuhunkeun ka saha mak? Ih, lain ameng di imah Nini atuh. Taya Ninina ge mak. Tadi teh nuju ka sawah cenah. Nya atuh hayu-hayu geura uwih ayeuna mah breng wae Nyi Oning sabari ngais budak anu cikal ngalinga jingjing bekel indungna ngabring lempang balik ka imah kasampak salakina karek datang ti leuweung. Gubrag suluh anu ditanggung terus digubrageun kituna. Ya Allah, sora Kang Oding ngarasakeun capek jeung leuseuh balik ti leuweung kituna. Akang karek datang Akang. Geus tilu balik ieu teh Akang teh Nyai. Tacan mahi keneh kitu Kang. Geus ayeuna mah ieu mah keur paranti Nyai masak. Apan rek ditinggalkeun ku Akang ka kota. Bisi teu boga suluh, engke bisi teu bisa nyangu Nyai. Oning jeung Kang Oding ngaso dina emper. Si cikal nunda bakal indungna ka jero imah. Jang pameserkeun cai es atuh Jang ka warung. Bapa asa popog teuing yeuh. Popog teuing ieu ku ieu panas Jang hanaang Bapa teh. Eta acisna nyanak dina maon geuningan mak? Dina hadapeun mangkok Ujang. Sabaraha mak? Aya apan 5.000, meser es 2.000, 3.000 mah pek jang Ujan jang jajannya. Neng hoyong jajan Neng.
bawa tujang adi bawa ka warung. Ayo neng, ayo atuh orang jajan ka warung. KHD-nya meser esna 1000 wae lah. Jajana 2000 sewang gitu. Cek Kang Oding mairan nya budakna sumanget kitu teh lalempang ka warung. Da rek jajan komo si bungsu mah da keur meujeuna resep kana jajan. Nu cikal mah onaman geus rada surti bisa diomongan. Ari nu bungsu mah teu acan apaleun kudu wae aya duit keur jajan. Akang jadi angkat ka kota Kang. Kumaha cek si Unit wae engke apaan cenah rek ngabejaan deui. Lamun geus puguh mah naha kitu nyai. Henteu we Kang. Nya we atuh sugan usaha di kota mah jiga batur Kang hirup urang teu jiga kieu-kieu teuing atuh Kang. Cek ni Oning asal kabita milik ku Kang Sudin harita. Enya akang oge hayang bisa usaha jiga batur nyai. Bisa nyugemakeun anak jeung pamajikan. Sabab heula nya dungakeun wae nya nyai. Sing aya milikna akang teh. Akang mah yeuh teu kudu dipenta atuh. Ngadua mah unggal waktu akang nyai teh. Nya atuh ayeuna mah urang teh kudu sabarna wae nyai. Ari akang nepi ka iraha Kang sabar teh ieu. Sabar jeung sabar wae teu puguh tungtungna. Kudu kumaha deui sabarna kuring teh Kang. Kudu kumaha ieu. Nya nyai teh tos sabar. Nya ayeuna mah kudu leuwih sabar deui atuh nya. Nyi Oning kalah amek terus jung hudang asup ka jero imah metot anduk nu ngagantung dina paku. Terus lempang ka tukang rek mandi sareng waktosna sep. Nya aduh ambek pamajikan teh muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Dina seri nuka 5-nya mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.